Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngalajengkeun ngalogat kitab Fathul Qarib atanapi kitab Takrib. Walamma paraga sareng nalika rengse nalika beres saha al-musannifu Kyai Musannif min muamalatil khaliqi tina ngajelaskeun muamalah atanapi interaksi sareng khaliq. Wahia sareng ari muamalatil khaliq etal ibadatu pirang-pirang ibadah. Akhada maka ngalap atawa tumandang atawa bergegas bi muamalatil khalaiki ieu musannif nerangkeun tentang muamalah sareng pirang-pirang makhluk Allah. Faqala maka ngadawuh Kyai Musannif Kitabu Ahkamil Buyu'i. Ari ieu kitab bade mertelakeun pirang-pirang hukumna jual beli. Wa ghairiha sareng saliyana jual beli. Minal muamalati tina pirang-pirang muamalah. Kakirodin sapertos kirod atanapi investasi, wasyirkatin sareng sirkah persekutuan atau kerjasama, wal buyu'u sareng ari maknana buyu eta jam'u bai'in jamana tina lapat bai'in, wal bai'u sareng ari bai' lugatan mungguh lugo eta muqabalatu syai'in nuker kena hiji perkara bisaiin kalawan perkara anulian. Pada kala maka asup atau mencakup kana jual beli naon ma perkara laisa nusalian ieu perkara eta bimalin harta. Jadi bukan hanya harta wae cenah. Kakhamrin sapertos arak wa masyar'an sareng ari jual beli mungguh syara. Eta paahsanuma maka pangsae-saena perkara atanapi pangsae-saena keterangan atanapi definisi kila dicarioskeun eta mak teh pita ripihi dina nakripanana dina mere hartina itu be eta annahu saestuna be atawa jual beli teh eta tamliku ainin ngamilik ain atau mikeun kapimilikan bi wadotin kalawan dituker dibarter biidnin syar'iyyin kalawan izin syara aw tamliku manfaatin atanapi ngamilikeun manfaat mubahatin anu diwenangkeun ala ta'bidi kalawan salilana bisamanin maliyin kalawan harga anu bangsa harta. Pahoroja maka dikajabikeun dikecualikeun bi muawadotin kalawan lapat muadoh naon al-qardu akad kirad akad hutang biidni syar'in saja sareng kajaba lapad izin syar'i naon ar-riba uriba wadahola sareng mencakup min manfaatin dina manfaatna naon tamliku hakil binai ngamilikeun hakna ngabangun wa kharaja sareng kajabi bisamanin kulapat samanin naon al ujratu buruh atanapi ongkos pil ijarati tina akad ijaroh atanapi akad sewa fa inna maka saestuna ari itu ujroh atawa ongkos teh eta latu sama teu dinamian itu ujroh samanan kana ngaran harga. Al-buyu'u ari pirang-pirang jual beli eta salah satu asya'a ayat 3 ahaduha salah sahijina tina salah satu asya'a eta bai'u ainin ngajualna zat atau ngajualna barang musyahadatin anu katinggal ay hadiratin tegasna anu hadir dina tempat transaksina. Pajaijun maka ada jual beli sapertos kieu eta dikengengkeun. Ida wujidat
di mana-mana dipendakan atau terpenuhi naon asyurutu pirang-pirang syaratna jual beli min kaunil mabi'i tina ayana mabi atau barang anu dijual eta dohiron anu suci muntafa'an anu ngagaduhan manfaat bihi ku eta barang makduron sareng mampu dikawasakeun ala taslimihi kana nyerahkeun eta barang lil akidi eta tetep pikeun akid atau jalma anu transaksi alaihi kana itu mabi atau kana itu barang nu dijual teh wilayatun ari kakawasaan kapimilikan wala buda sareng teu meunang henteu tegas nama wajib pil bai'i tina akad jual beli min ijabin wa qabulin tina ayana ijab sareng qabul serah terima fal awalu maka ari anu awal tegas nama ijab eta qaulil ba'i seperti ucapan jalma anu ngajual awil qaimiyatin atanapi jalma anu ngadeg maqamahu dina tempatna jalma anu ngajual bi tuka ngajual kaula ka anjeun wa malak tuka bikada sareng ngamilikeun kaula ka anjeun bikada kana ieu barang wasani sareng ari kaduana tegas nama qabul teka qauli mustari seperti ucapan jalma anu meuli awil qaimiyatanapi jalma anu ngadeg maqamahu kana tempatna jalma nu meuli istaro itu meser kaula wa tamalaktu sareng ngamili kaula wa nahwuhuma sareng saumpamana ucapan istaro itu wa tamalaktu wasani sareng ari kaduana minal asya'i tina pirang-pirang perkara jenis jual beli teh eta bai usaiin meserna hiji perkara mausupin anu disipatan bizimati dina tatanggunganna si jalma nu ngajual wayu sama sareng sok dinamian hadza ieu jual beli teh bisalam namina teh ku akad salam atanapi pesanan pajaijun maka akad model kitu eta dikengengkeun idza wujidat di mana-mana tinemu atau terpenuhi pihi dina itu jual beli teh naon asifatu sifat alama kana perkara usipa anu disipatan itu barang jual beli bihi kalawan barang min sifatis salami tina pirang-pirang sifatna akad salam al atiati anu bakal datang penjelasanana pi pasis salami dina pasal salam wasalisu sareng ari katiluna babagian jual beli teh eta bai'u ainin ngajual zat atau ngajual benda barang goibatin anu eueuh anu teu katingali atanapi anu teu nunan teh samar lam tusyahad anu teu katingali itu barang teh lil aqidaini pikeun dua jalma nu nuju transaksi palaya juju maka jual beli sapertos kieu mah teu kengeng bai'uha ngajualna itu barang wal muradu sareng ari nu dikarepkeun bil jawazi kuwenang teh fi hadhihi salah satina ieu jenis jual beli nu tilu nyata asiatus sah wa qad yashhadu sareng terkadang maparin uning asa naon aqauluhu dauhana musannif lam tusyahad kulapad lam tusyahad teu katinggal teh biana karna sanyana itu ain in suhidat lamun katinggal itu ain suma gobat teras leungit itu si ain indal akdi nalika akad annahu sanyana itu jual beli teh eta ya juju wenang walakin mahalu sarang akan tetapina itu tempat hadza itu jawaz eta pi ainin dina zat atau barang la tatagayyaru anu teu narima barubah itu zat goliban dina galibna bil muddatil mutakhallilati tina mangsa anu nyela-nyela atau terserang baina ru'yati antara ningali wasyira'i sareng meuli wayasihu sareng sah naon bai'u kulli tahirin ngajual saban-saban perkara anu suci muntafi'in anu bisa dialap manfaat naon bihi kalon itu kullu tahirin mamlukin tur anu tiasa kapimilik wa saraha sareng tos martelakeun sa al musannifu kai musannif bimafhumi hadal asya'i kalawan
perkara anu difaham tina pirang-pirang ieu perkara. Fi qaulihi dina dawuhanana wala yasius sareng teusah naon bayu ainin ngajual barang najisatin anu najis wala mutanajisatin atanapi barang anu kanajisan ka khamrin seperti ngajual khamr wa duhnin sareng ngajual minyak wa khalin sareng cuka mutanajisin anu kakeunaan najis wa nahwiha sareng saumpamana eta duhnin teras khalin mimma tina perkara layum kinu anu teu mungkin teu kongang naon tathiruhu dibersihkeunana atanapi disucikeunana wala bayu uma sareng teu sah ngajual perkara atau barang la manfaatan nu teu aya manfaatna pihi dina eta barang ka akrabin seperti ngajual kalajengking wa namlin sareng ngajual sireum wa sabuin sareng sato galak la yanfa'u anu teu aya manfaat itu akad jual beli teh. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum.